Ayeuna teh jam 8. Jam 8. Bener jam 8. Jumaah ya Ki Haji? Jam 10, kalau itu jam 11 ka masjid ge. Rek ngored Ki Haji? Hah? Rek ngored. Empo iya sawah wae. Barahalanya di dieu? Barahala. Itu geus dieta Ki Haji, geus disemprot. Teu payah-payah tapi ayeuna. Kalau kahawe tah kararoneng. Ai payah henteu. Saya sayang yo. Jadi saya ada bedah itu tadinya tabakor. Tuh saung si Abah aku geus runtuh. Nya. Gila. Geus lila. Gila. Nang berai teman aya kumaha di dieu. Nang yang paad teh. Barang di mah kabeh Ki Haji. Tuh loba manuk Ki Haji tuh. Ki Haji kira-kira panen iraha? Seminggu deui aya. Harjo kenehnya. Aya mamareng mah. Ya. Kudu ditungguan ieu mah euy. Hah? Ya kudu ditungguan. Reungit. Reungit. Manuk. Reungit mah moal urak pare. Aduh. Naon? Saha itu Ki Haji? Mang Eming. Ki Haji. Mang Eming Ki Haji. Arek ngored ek ngubahan manuk Ki Haji. Ah, buat ngalongok wae eueuh, da eueuh manukna mah. Alhamdulillah. Eueuh, alhamdulillah. Sakieu mah. Cuma jualan enggak tuh. Ngeunah teh cauna Ki Haji. Ngeunah buahan mah antara ini mah daunna, daerah daunna. Oh, daerah daunna. Siki lain. Cauna teh. Ah, teu ngeunah eta mah. Cauna ge. Tuh nomornya mari ini kas tuh daunna urug. Naon? Emang nana atau urug mah? Ngapa ngebugananan buat aya di dia kemana tuh? Jangan sebut kanan. Kuriring. Kudu heula urang panena bisa ini helaan pengebugan. Ada aya dua ieu. Moal Ki Haji pandeuri badi mah. Geus dilatar ka sawah jadi eta euy. Kesangan. Naon? Olahraga. Apa yang dia kesan? Hari mau ngadurupkeun nasi nagrog yang Haji. Ku abi kana tadi ajakan ka Ji Mambu. Da geus sarita. Cenah Ki Haji seorang enten ka dituna? Sorangan. Dan yang pura si Cenah dianterkeun Ki Haji ku urang ditu ku saha? Budak si Ateng. Diantur jeung abi barang koreta. Tah papangih di dinya di harapan desa sampai ka desa. Oh dianterkeun nya? Oke Haji lembangannya jalan? Heeh, tah pandeta naik terus kaditu tuh da ka di nagrog yang Haji Ibrahim mah. Di nagrog koreta barang jeung abi. Bari yang apa ieu piade nintak piade terus ka piade. Padi itu jalan ka nya? Heeh. Yang apa lungkul? Yang nintak piade kaditu terus sampai ka Ciherang. Ya desa
desa di dinya aya kiting rariung di dinya. Acukan ini budak si Aceh. Oh, ayo Ayo cenah. diantarkeun. Diantarkeun nya. Diantar. Mang Nana ada ngaranna Nana, Mang Nana. Nana. Heeh, Nana. Heeh. Orang Ciherang di dinya cicingna kita. Heeh. Terus bukan memajikan teh. Geus budak nage gos SMA kelas 2 Bro. keun. Wah, monyo. Ih. Bet geus eta budakna geus SMA kelas 2. Ya. Apa yang mah eta teh? Oh, jadi keur budak teh sok Ki Acengnya Heeh. di Haji Ibrahim. Heeh. Urang dua anu matuh mah di Ibrahim. Jeung Ma Ikah di. Di kah mana sok pun tak bantu unggul. Oh. Nya di dinya urang pan bikas sok dagang daun. Ai yang mali dengan sangu. Pai urang planta bangsa daun waru, daun pisuk, daun sawu. Urang sok mangnangungkeun tanda lewat jambatan ka dinya tah. Aing teh kaceurik di jambatan teh. Kunaon? Asal keur budak heeh. Da ka dinya sok tepi ka dinya tah. Dinya ge sol Bandung meuli tadinya tah. Mentas etanya Cipali. Hah? Mentas Cipali. Keur nagrog mah heeh. Mentas Cipali. Mentas jambatan Cipali heeh. Urang pikat ceurik na jambatan euy. Kunaon? Nanggung daun sawu. Nya kunaon? Pupul reuwah jeung teu bisa we. Teu pira dua pongpet. Langsung nepi ka dinya tah da aing sok anu megat di dinya geuna. Bangsa daun sawu, daun tangkieun anu dan babawaan bang. Urang keur budak beli nagrog ieu si Ateng. Dina grog. Ki Haji meh naon dikieukeun? DBR di lempeng. Oh. Ya karurung. Kepalakan suuk teh mah. Oh, suuk. Kebar teh. Tahu si ayeuna ieu. Di Karimaretan. Jadi binihannya. Kada binihan. Pegawai teh barang jadi kemarin itu sebara urang. Nangin di batu. Di teplok. Mati orang Ciherang ieu mah. Naon sawah? 40 bata. Orang Ciherang, orang Cilungcat. Ah, eta 80 bata. Langsung tetangga di sini. Tetangga Ki Haji di Cilungcat. Di Roham di mana? Ada jual ke Ki Haji kunaon? Bukan duit urang. Jangkeuy gitu. Tadina nginyeman we duit. Pakai barahna ieu sawah. Kebayar. Barahna sawah.